Ternyata Bapak Aing, Bapak Urang, Pak Dedi lebih nyahti JJ Wiladina tak ka Pangandaran mah hadirin sekalian. Jadi Saropang akan dibangun dengan baik oleh Kang Dedi. Belum jadi gubernur dilantik, tos sumping ke Pangandaran silaturahmi dengan warga Pan. Buktikannya Pak Dedi ke warga Pangandaran hadirin sekalian. Mugia wengi ieu janten jalan kanggo urang sadayana mukakeun lalang seaheng nu katutup ku ibu nu kaamparan ku jagat. Mugia dina wengi ieu tos nengetkeun diri ka diri, rasa ka rasa, Dewan Kabudayaan Kabupaten Pangandaran di Istrena cunduk kana waktu anu tangtu ninggang kana mangsa anu utama. Mugia jadi jalan mulang kasarakan pangbalikan alam Sunda, alam Padang poe panjang, negara tunjung sampurna diantar ku gerentes narasa celik putih celak herang caanggulan 14 jalan gede sasapuan Bral sing panjang natar lalakon pun sapun rahayu tumuh. Wilujeng Ibu Mugia Sapaneja di negara. Mangga hatur nuhun kapangarsa Ibu Bupati terpilih miwah Bapak Wakil Bupati terpilih di haturanan kanggo dipoto heula rupina mohon. Mangga Rogatu Sampurasun Baralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur kahiang rumuhun hiang murbeng alam nu ngawasa jagat gede jagat leutik alam karasa alam karampa alam bihari alam kiwari jeung alam poe isuk alam berang alam peuting alam hideung alam bodas alam bumi alam langit alam poek alam caang. Mugia wengi ieu urang nu hempak merbayaksa kenging pangjaga sareng pangriksa kenging pituduh hirup tetep dinu adeg-adeg nah hirup miceun nu salah nuturkeun nu bener. Sadaya wargi Pangandaran anu ti tadi sing gorowok bapak aing
Mudah-mudahan ieu kabeh dulur aing, ieu kabeh rakyat aing, ieu kabeh baraya aing, tapi ieu kabeh lain pamajikan aing. Pamimpin mah teu meunang cueut kanu hideung ponteng kanu koneng, kabeh teh rahayat sadaya anu saamparan sajajaran. Kapihatur Narpati Nagri, Ratu di Pakidulan, Raja di Pangandaran, nu legah di Panglinggihan, Kang Arya Prabu JJ Wiradinata miwah ece. Hatur nuhun nutos ngarencangan simkuring ngadeg jadi Ratu Galuh Pakuan. Keprok sadayana. Kang JJ mah sobat kuring geus tiba heula. Da asalna ge diajakan jadi wakil gubernur. Ngan Kang JJ na nolak, betah keneh jadi bupati. Mugia akang sareng eceuna sing apanjang apunjung, jembarasa jembaraga enjing jatuk ramina tuang putra, mugia nganter kanu kasampurnaan diri, isuk boga incu anu lucu. Keprok sadayana. Nu dipihatur wakil Bupati Pangandaran, kuring mah karek manggih jelema geus kompetisi diuk ngarendeng bari jeung Sukabunga luar biasa. Leah manahna Bapak Wakil Bupati. Leres teu? Mudah-mudahan jadi sobat nu salamina. Anu kapihatur oge ece sareng akangna Bupati sareng Wakil Bupati terpilih. Anu bener mah ieu, bupati mah awewe, bupati. Lalaki mah papati. Mudah-mudahan tiasa nganter Pangandaran kanu kaajrihan diri, kajembaran rasa, subur makmur, gemah ripah, repeh rapi. Sadaya ketua pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran nu sami linggih, Pak Ketua aya Kang Martin sadayana. Dina wengi ieu simkuring kalebet aheng ningali gelar rasa guningan di Pangandaran teh sagala aya. Sugan teh lauk asin Jamal hungkul aing mah. Geuningan aya ronggeng gunung. Kuring tita tadi meleng we, sugan we aya pipa majikaneun. Ngeunahna jadi ruda teh ieu beda jeung Pak JJ, teu bisa molotot lila teuing sabab gigireun pasti nyiwit geus kolot sia teh. Naon atuh kieu? Ya, urang arahkeun kanu gerak pembangunan. Anu kahiji Dewan Kebudayaan teh lain ukur berkesenian, sabab berkesenian rek tari, rek sastra, rek wayang, moal aya hartina lamun alam geus rungkat. Sabab kasenian bakal kajaga jeung karasa aya di nu manah masyarakatna, lamun naon, lamun alamna kapiara. Lamun alamna kapiara, Sunda bakal aya. Lamun alamna ruksak, Sunda bakal leungit dinu tatapakanana. Aya Kang Ronald rencang tim kuring oge. Ku kituna ieu Dewan Kebudayaan kudu nengetkeun kanu tata ruang wilayah di Pangandaran. Patekadanana naon? Gunung kudu tutupan, sagara kudu seahan. Teu meunang aya nu ngaroga hala alam Pangandaran, sabab naon? Urang Pangandaran hirupna tinu alam. Lamun aya jelema hayang bebeunghar tinu alam, ruksak, rudet, eta musuh utama urang Sunda. Musuh urang utama urang Sunda nyata
jalma nu hayang beunghar sorangan teu tolih ka batur ngaguna sika alamna. Leres teu? Eta sabab naon? Sabab ieu alam lain warisan tapi titipan. Kulantaran titipan isukan anak incu urang kudu tetap bisa ningali rentulna gunung, seahna ombak. Eta jadi kekuatan dirinya. Jadi lamun Pak Bupati, Pak JJ baheula wani nyang harepan jelema nu ngaroga alam anu kudu nyabut bedog mawa keris jeung kujang diacung-acung lain dinu upacara, tapi nyang harepan jelema-jelema nu ngaguna sika alamna. Eta musuh urang mah. Manta kuring barang mimiti ngagerakeun tutup tambang ilegal ceuk aing teh, gunung ruksak jalan beak. Urang Sunda mah ngajar dog. Leres teu? Anu kahiji. Anu kadua, lamun urang rek nanjeurkeun ajen inajen wisata, jumlah kunjungan mah eta mah tong jadi tujuan euceuk. Tujuan urang ngajaga jeung ngariksa alam. Tong mikiran nu datang ka Pangandaran kudu sabara juta, teu kudu. Sabab naon? Da babaktina ge kalemah cai, geus jaga jeung riksa we, geus teu kudu mikiran eta mah. Ai jelema nu datang ka dieu mah eta mah hadiah tinu jelema nu daek ibadah ka alamna. Leres teu? Nah, ku kituna aya 3 kekuatan diri nu kudu diwangun anu eta bakal nahlikeun ati ning ati, rasa ning rasa. Nya eta hiji perkarana kudu kadeuleu, 2 perkarana kudu kaangse, 3 perkarana kudu kareungeun. Hiji kudu kadeuleu kumaha? Hayu urang ti ayeuna urang wangun deui, kumpulkeun ahli-ahli arsitektur, tuturkeun peradaban Pangandaran, tingali titis tulis bagja rasana, kumaha desain imah di Pangandaran, kumaha desain pager di Pangandaran, kumaha desain dapur di Pangandaran, kumaha desain tepas di Pangandaran, kumaha desain gapura di Pangandaran, kumaha desain bangunan kantor di Pangandaran, desain rumah sakit di Pangandaran, kudu ngarunut kanu alamna, kumaha seahna cai, kumaha gumuruhna ombak. Eta kudu jadi jawaban tinu arsitektur. Kapayun Kang JJ urang kedah gaduh hiji peraturan daerah, hotel bentukna kudu kieu, losmen bentukna kudu kieu, toko bentukna kudu kieu. Bali geus bisa ngawengkuh eta, kunaon urang kudu eleh ku Bali. Eta kadeuleu. Sabab kadeuleu ngalahirkeun hiji ikatan moral. Kunaon jelema selain parentah ibadah hayang angkat wae ka Mekah, hei dirinya ngan 2 warna hideung jeung bodas. Jadi Pangandaran kedah gaduh branding arsitektur heula. Geun hiji eta. Nu kadua kudu kaangse. Ai kudu kaangse naon? Kudu aya nu diangseuna, apal seungitna. Turun di Mekah buhur kaangse, di urang buhur diharam-haramkeun. Turun di Bali buhur kaangse, inget wae hayang balik deui kadinya deui da ngangseuna. Nu kaangse teh hayang balik deui, inget ku awewe, ku kaangse minyak wangina, inget wae ka lalaki ku minyak wangina, ulah lawor mantake mun melet make minyak wangi. Jadi kudu kaangse, lamun kitu ngadurukan model kitu ngadrupa, eta lain ngadatengkeun jurig lain nyangkeun setan lain, eta ngaluarkeun aroma terapi. Ilmiah eta ku kituna engke kabeh hotel kudu masang aroma terapi, kudu aya buhurna, diseungeut kabeh tiap juru di mana-mana ngadalingding ka bawah ku angin, hayang balik deui ka Pangandaran.
Anu katilu karenge kadenge dedengeun. Aduh, eta nineng ku sorana. Bener teu? Nineng ku sorana dedengeun. Kunaon di Mekah ngeunaheun nu ngajina. Nu ngajina alus sound sistemna alus triliun dedengeun. Urang kudu dedengeun. Kumaha dedengeunana? Pasang sound. Lamun di kantor-kantor pasang sound tiap juru di bawah tanah. Nakol gamelan, gamelanana sona kudu nu alus, gamelanana teratur, gaduh kekuatan spiritualitas. Neng terus di hotel-hotel kabeh diwajibkeun setiap asup kudu aya tukang gamelana be. Jadi nineng kadituna geus engke mah Kang Jeje nu jaga di dieu tong marake baju satpol ganti ku pangsi jeung iket siga pacalang di Bali sabab bising asalna nu di dieu teh pedagang kaki lima teh dituna begitu ning rarasaeun aing teu tulus ka Pangandaran dijagaan ku satpol ganti ku pacalang mimiti asup tiket terus kabeh istri-istri nama rake kabaya pelayan hotel nama make kabaya kuring asup hotel ka Pangandaran pelayan geus teu paruguh make bajuna aceuk aing teh nu nyeni pisan ieu teh marake kabaya lamun geus kitu engke bakal gaduh siklus ekonomi lokal hirup tukang jahit kabaya aya pagaweanana tukang nenun aya pagaweanana tukang amak aya pagawe tukang gambang di dieu sabara ratus tukang gambang hirup teu kudu ngadagoan proyek dinas pariwisata deuleuh sia teh hirup leres teu leres teu. Jadi ia kedah didesain ada perubahan desain arah kebijakanana ai Kang Dedi rek mantuan dibantuan ke Kang Jeje kuring 15 tahun katukang geus nyieun lagu di dieu ngaranna di aya naon teh anu Jawa kitu lain aya kampung Jawa legok Jawa legok Jawa eta ya laguna Pangandaran telendo Subang hungkul nyeun nah jadi ieu ngadisain kalebet naon deui tatangkalan tangkal naon nu khas di Pangandaran nu jadi ikonna kedah pinu selain kalapa geus kalapa geus nyaho pinu lamun di Bali identik jeung kembang samoja di dia identik jeung naon dieun pelakeun begitu ka hotel berarti tangkal eta insyaallah nu datang ka dieu lain geus urusan bandara ieu kukuring dirapihan diberesan alus deui sok tarohan aya bila perlu Kang Jeje ieu nya engke kuring mere subsidi pesawat nu ka Pangandaran lamun seueur gede ayana nu kukuring nek dihirupkeun deui pesawat nu ka Tasik sok dibere subsidi pesawatna meh hirup ekonomina meh naon ameh ieu Pajajaran anyar teh Jawa Barat Pangandaran Tasik berkembang tumbuh ekonomina sabab ekonomi nu teu ngaruksak alam ekonomi pariwisata leres teu gunung di Tugaran paling kuat 5 tahun beak pariwisata gunungna beak moal anger terakhir souvenir kumaha ngarumuskeun souvenir Singapura ngarumuskeun souvenir ukur tinu patung singa Singapura patung singa eta jadi branding brand Pangandaran naon lamun arek brandingna Nyi Ratu Kidul
branding naon? Eropa boga lukisan Mona Lisa, Cina Tiongkok boga Dewi Kuan Yin. Jadi branding kunaon teu wani urang Pangandaran brandingna Nyi Ratu Kidul. Lamun ka Pangandaran meuli lukisan Nyi Ratu, meuli boneka Nyi Ratu, gantungan kunci Nyi Ratu. Branding eta teh brand sing wani. Kenapa ke sieu? Sieu bisa kan? Naon sababna? Sabab eta teh jadi ikonik kebudayaan ulah dimistikeun, tapi dirasionalisasikeun. Ai tugas urang ngahormat ka karuhun Pangandaran naon? Ngajaga ngariksa laut Pangandaran. Ulah dialaan benurna, ulah dimicenan runtah ka laut, ulah ngaruksak karangna, sia sanajan sia unggal tahun hajat laut ngaruksak eueuh hartina eta hajat laut. Unggal poe acung-acungan leungeun sia ka laut, tapi sia ngacak laut leungeun sia acung-acungan teu harti diputuk da ku aing. Kaluhur teu sirungan ka akte akara 7 turunan sia moal mulia hirupna. Nah, ku kituna jaga. Lamun urang hirup di laut, jaga laut. Lamun urang hirup di gunung, jaga gunung. Urang hirup di walungan, jaga walungan. Hirup di jadi anggota DPR, jaga amanah jadi anggota DPR. Hirup di jabatan bupati, jaga amanah tinu jabatan. Jaga gitu. Unggal poe hirup di pamajikan, jagaan pamajikanana. Ulah nurutan aing kabur. Ah, jadi eta ieu nyarita rasional. Ieu nyarita rasional. Nah ku kituna ieu kapayun kedah langkung nanjeur. Kuring tadi tepang sareng Bu Susi. Kuring teh ditari nyarita ieu runtah loba runtah geus. Ya, disiapkan di dia engke 4 mobil pengangkut sampah jeung petugasna. Sabab kudu bersih Pangandaran teh, kudu rapi. Sabab ciri khas kepemimpinan Deddy Mulyadi bersih. Tuh di nu kantong aing mah yakin plastik. Begitu belok ka dieu tadi aya tah murang diharap dipastikan ku aing mah. Sabab naon? Ieu teh haruhun di dieu teh nuhun Kang Deddy cenah ieu taneuh ieu plastik teh kanu taneuh diplastikan. Engke teh naon merek? Engke kabagjaan ieu alam teh. Sabab alam mah harmoni. Jadi lamun hirup hayang beunghar, lamun hirup hayang jiwana tenang, lamun hirup beungeutna hayang marah may wae, carana ukur hiji, urang jeung alam kudu ngahiji ulah papalimpah. Ulah boga niat ngaguna sikap. Nah ku kituna mudah-mudahan ieu dewan kebudayaan lain ukur ngurus kesenian, tapi nu paling utama nu jadi adeg-adegna ngurus ieu alam pangbalikan. Leres teh? Mudah-mudahan Pangandaran kapayun langkung nanjeur. Mudah-mudahan naon nu dilakonan ku urang kenging restu ti kaluhun, kenging pangjaga jeung pangriksa ti Gusti Nu Maha Suci Pangeran Nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke lautna tong dihalangan. Kuring masihan ide tadi Kakang Bupati. Tah cek teh tingali konsep Jimbaran. Ieu kahareup setiap hotel. Jadi ronggeng gunung teh engke setiap hotel-hotel setiap saminggu kali malam minggu aya penampilan ronggeng gunung. Terus kayak barudak sekolah diajar. Engke kapayun Ibu Bupati, engke setiap setahun sekali di Pangandaran kedah aya ronggeng gunung festival. Janten aya aleutan jalmi ribuan nari ronggeng gunung. Engke ngahiji sareng desain kabaya, ngahiji sareng desain sastra. Jadi modelna engke urang damelkeun modelna supados naon? Supados ieu janten ajen kanggo urang Pangandaran. Ku kituna hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan urang sadayana kenging panang tayungan ti Gusti Nu Maha Suci. Hatur nuhun cag
Paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur mugi aya lembur nanjeur salami napun sapun rahayu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.